panghebat-hebatna ketika Gusti Allah ngajadikan Kangjeng Nabi Adam. Begitu Kangjeng Nabi Adam diturunkan ke alam dunia, eta malaikat protes kabeh ka Gusti Allah. Cek malaikat, Gusti ataj'alu fiha mayufsidu wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak. Gusti, ieu ngajadikeun karusakan di alam dunia asana lantaran ieu manusia mah dibere nafsu, dibere syahwat asana berenana nu sinah loba nu mabok loba itu keneh nu ngabunuh ka eta dek nyeun karusakan Gusti. Cek Gusti Allah kunaon protes ka aing mah pangeran inni a'lamu ma la kamu dia tuh kumaha aing bae aing pangeran semeteu nyaho henteu maksudna kumaha atuh mesti aman teu nyaho malaikat engke di tahun akhir bakal aya urusan-urusan desa, bakal aya pemilihan desa engke ribut semeteu nyaho engke bakal aya pilkada semeteu nyaho engke aya pilgub engke mah aya pilpres tenang masya malaikat siapa ibadah kain geus bagus lain eta engke nyieun karusakan sote anu ngahayu-hayu kana nafsuna anu henteu ngahayu kana nafsuna mah justru leuwih bagus tibatan mana engke di sorgana. Oh kitu tuh Gusti nu kos kumaha eta engke anu kiai henteu kasih sika gigi usum proposalnya nama henteu teka babawa aja nama ku hawa nafsuna usum ngaharapkan kredit haram bae teka babawa ku sieta situasi kondisi ketika angke bakalna aya pemilihan lurah di Sarogok tak kiai mambung ka sogok nya nama ai ku awi mah ku duit terus bae iya tah aing teh deuk geuleuh kakuatan datang ka mana tanu ngaran santri ngaran ustad jeung ngaran kiai Ainul lain ustad memang geus parantina ka neraka ieu cak Gusti Allah. Weh leuwih parah tuh saha nu kuat engke ketika aya duit-duit haram nya nama anti haram, ketika aya partai-partai haram nya nama anti partai haram, ketika organisasi haram anti organisasi haram ndek diseleksi ku aing nya dibere nafsu saha nu bisa kendalikeun nafsu sia mah moalnya ho malaikat lamun kos sararia kabeh atuh teu rame dunia teh ngan sarolat baca Quran bae pandai kieu mah rame Pak anu ditahan aya nu ditembak aya nu bobogohan bae aya anu nangkring bae ditutu di mana kadang-kadang atuh aya macam-macam deres anu ngorakene mah panu kolot atuh ngabombonceng jahe loba kene deres tuh lain ustad mah pugu ustad ih manya ustad weh kamari ge kapanggih make kumis palsu tolol ta ustad tuh rame jadi rame dunia ieu make nafsu tah malaikat mun kami mah golongan kami golongan malaikat sanajan dibere nafsu tetap kuat kami mah ya cak Allah tadiakeun coba dua malaikat paling hebat di antara anjeun ieu aya ieu saha malaikat Harut jeung Marut punya nama paling istimewa tok bere ku aing nafsunya turun ka dunia teh nya kasepan malaikat cedan pan malaikat luar biasa dibere nafsu Allah nyiptakeun Zahroh tina bentang Zahroh awenu aduh pokoknya malamun urang neueuh ka Siti Zahroh tama ahsani basarin paling gelis-gelis ta manusia di dunia saat eta Siti Zahroh eta jelema lamun geus deuleu ka Siti Zahroh deuleu bibirna saminggu teu dahar nangtung bage kuat Masya Allah pohara jasa ta Siti Zahroh cenah di Cikupa ge aya Siti Zahroh eta mah beupeureup ta mah nu resepeun ta mah ieu mah Zahroh ieu mah pohara jasa kapanggih jeung malaikat Harut Marut cik malaikat teh mah gelis awewe tuh
akhirnya dipenta dek di sarean ku malaikat lillah wallah cek Siti Zahra mual bisa kaula kudu dizinahan mah kecuali lamun anjeun duaan ngucapkeun kalimah musyrik kakara mun teu percaya ka Allah kula nyerahkeun diri cek malaikat harut marut keulanan sakadar sarejengnya anak kudu musyrik mah moal balik Siti Zahra menang saminggu datang deui bayi ngaris ngais budak cek malaikat harut marut itu Zahra Masya Allah mau anak dirayu deh kapan kita bersanding wuih malaikat gigi saya nafsuan manya lagi ngarayu sarua bae waduh pohara jasa yuk kita ke Cikupa isti sadiakeun pos wan burung kunyana nah kesimpulan nama dirayu ku malaikat harut jeung marut la wallah cek manehna moal ka ulama demi Allah ke kudu dizinahan mah kecuali bunuh heula ieu budak lamun ieu budak dibunuh kalak kula nyerahkeun cek harut mamarut ai marut jeung ai kudu kula ngabunuh heula make heula ini Siti Zahra menang saminggu datang deui mawa arak dipenta ku harut jeung marut lantaran geulis jasa teu kuat syahwatna naik cek Siti Zahra lamun nginum heula arak kula siap dizinahan cek harut jeung marut lah sapira arak inum bela diinum lak 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 aku dua mabok geus babok atuh tampa itu dinding haling deui dizinahan Siti Zahra sanggeus teh dizinahan kuduaan cager memeh cager dibunuh eta budak nu dibabawa punya karak geus cagernya na kaduhung geus kaduhung naon nu kula dilakukeun cek Siti Zahra eta teh akibat mabok kula dizinahan budak dibunuh laporan malaikat ka Gusti Allah utusan kami nu panghebatna cilaka cek Gusti Allah ai dibere nafsu mah kos kitu tah malaikat ge sarua bae nu mantak manusia nu ku gaing dibere nafsu kemudian nya bisa ngendalikeun nafsuna bahkan bisa sejajar jeung malaikat nafsu mah nafsu bae dia setiap manusia ge deuleu awe geulis maresepeun setiap manusia deuleu glamorna dunia maresepeun tapi nya bisa ngendalikeun nafsu sehingga kada dunia teresep ka awewe teresep sejajar jeung malaikat di akhiratna leuwih mulia batan malaikat ku disadiakeun surga nah ieu malaikat dibere nafsu mah kos kitu tah nu mantap urang ulah kaget lamun lulah mabok atuh harut mamarut ge mabok nya teh lamun lurah judi ulah kaget atuh lurah mana ieu kiai ulah pokona moal bejahan we pokona kan geus sia ge nyaraho ieu pan kabehan lurah di lemur masing-masing na kararitu henteu cenah lemur kurang mah lah bisa dihitung ku jari 1 2 3 nu henteu tuh lamun lurah na bae kos kitu aku mau anak buahna wah tuh parare ingka be nah ieu harut marut diusulkeun ka Gusti geus kudu dikubakeun panggil harut marut ulan maneh kumaha bisa ngendalikeun nafsu apunten Gusti henteu kumaha maneh abdi ku resep-resepna ka Siti Zahra sehingga abdi mabok geus mabok zina ngabunuh abdi gas cukup jang contoh pikeun anak Adam terus bakal diceritakeun engke ku kiai-kiai ku penerus para nabi bahwa malaikatnya diberi hawa nafsu teh teu kuateun geus di mana manusia bisa ngendalikeun hawa nafsuna istimewa balik aing salamet berarti nah geus eta mah urusanna geus jelas kuari mah maneh bae daek disiksa di dunia apa engke bae di akhirat terus-terusan disiksana cak harut jeung marut di dunia bae Gusti di dunia bae apa engke di akhirat di dunia bae abdi mah pokona salila dunia abdi siksa kumaha Gusti bae urungkeun seuleuh urungkeun seuleuh kalian harut jeung marut
cincang sukuna kaluhurkeun suku kaluhurkeun hulu ka hanapkeun geburkeun seuneu di handap datang ka kuari disiksa na kos kitu menteknya ngarep-ngarep jasa ngarep-ngarep geura kiamat bae harut-harut aing panas jasa cakeun lah ieu asal ngadege bae nyana sora azan Allahu akbar cak harut-marut angel keneh ieu aya keneh nu azan cak keneh lamun ka ngadenge kieu mah nyana haleluya tere kiamat ye cek kena ieu tah eta nyana asal ngadenge suara azan sedih lain sedih naon angel keneh berarti ka kiamat asal ngadenge kerusakan nyana mah bunga berarti tere ka kiamat tah bangsa ngadenge Lutfi Hasan korupsi bunga nyana mah tere kiamat asana ieu nagara cek jan. Nah, bakal ngadenge yang subur bunga nyenem eta. Tare kiamat cenah negara ieu. Eta lah jadinya nama milih disiksa di dunia, engke kiamat nya nama selesai. Sorga deui biasa. Jang contoh urang.